Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu hiji pasal. Surutut toharoti ari pirang-pirang syaratna susuci. Al islamu eta Islam. Wa tamyizu sareng tamyiz atanapi di pamudi dia mah boga cedo, cenah boga cedo. Wa adamul mani'i sareng henteu aya anu nyegah min wusulil ma'i tina nepina cai ilal magsuli kana anu dikumbah. Wasaelanu sareng ngocorkeun cai atan lebih mah nyurulukna cai di dieu mah. Wa ayyakuna sareng yen kudu aya naon alma'u cai na teh mutahharon eta anu nyucikeun bi allayus laba kurekaan henteu kacabut naon ismuhu ngaranna cai mukholatotin kunu nyampuran tohirin anu suci yastagni anu nyukupkeun naon alma'u cai anhu tina itu anu nyampuran wala yataghayyaro sareng ulah barobah itu cai binajsin ku najis walau taghayyuron sanajan barobah yasiron anu saeutik wa ing kana jeung lamun aya naon alma'u caina dunal kullataini eta kurang tina dua kulah zidan tambahna allayulaqiyahu atus dupikannya lah. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal bade nguningakeun syarat-syaratna susuci bebersih. Ari syaratna susuci teh al islamu nyaeta kahiji Islam. Nu dimaksud susuci di dieu mah susuci abdas sinareng adus gitunya. Al islamu kahiji kudu Islam. Jadi syaratna adus teh atanapi syaratna wudu kudu jalma Islam. Naon margina? Margi dina wudu sareng dina adus meryogikeun niat. Sedengkeun ari niat kitunya ayana teh disyaratkeun kudu Islam. Jadi hiji kudu Islam. Wa tamyizu nomor kadua syaratna wudu sareng adus teh nyaeta kudu boga cedo. Namun cek urang mah kudu geus hidang gitunya. Kudu geus hidang ari hidang teh baleg gitu. Kudu hidang upami hidang geus hidang tos tiasa iba ku nyalira tos tiasa omeh nyalira tuang akan diacuk tos tiasa kunya tos hidang. Nah urang we gitu duh budak teh hidang ya. Lamun salat geus milu salat sok sanejan teh acan baleg upami tuang geus teh di imaman hidang jadi watamyizu sareng hidang. Wa adamul mani'i nomor katilu ulah aya anu nyegah wusulil ma'i kana tepina cai ilal magsuli kana anu dikumbah. Janten upami abdas ulah aya anu nyegah ulah aya anu ngahalang dina eta anggota abdas teh kana tepina cai sapertoskeun mana upaminya dina panangan anu ngahalangna teh anu henteu metak tembus cai kana kulit
upami saperkeun upami aya lakban namlog kan upami lakban mah tina plastik gitu nya tangtos upami anu katutupan ku lakban mah kulite moal katemus ku cai gitu nya ketemus ku cai mandi saur di dieu ulah aya anu ngahalang tepi na cai ilal magsuli kana anu dikumah maksudna nu dikumah teh nyaeta anggota wudu upami dina adus mah sakabeh badan gitunya ulah aya anu ngahalang gitunya ayeuna upami sapertoskeun titik atanapi pulpen ari kumangsi mah insyaallah nya nyerep cai teh kena kulit ku pulpen mah insyaallah cet tah upami cet jigana teh moal nyerep cet atanapi getah moal nyerapnya aya nyerapna anu kinten-kinten urang nyerap acik urang teh bakal nyerap kitu mah kitu. Upami sehingga abdas kahalangan kuno kitu mangka henteu sah abdasna kitunya. Salatna oge bakal merembet moal sah da pokona henteu sah itu ilal magsuli. Wasaelanu sareng kudu ngucurkeun janten upami dina abdas gitunya kan ti payun tos diuningakeun dina abdas teh aya anu bahasa goslu aya anu bahasa mashu ta upami goslu mah kedah wasaelanu itunya ngucurkeun cai janten si cai teh kedah palid upami katungtungnya teh palid gitu ya karena goslu namina upami diuwihkeun berarti kedah ka dieu ngucurna teh gitu nabi jadi ngocor si cai na teh goslu upami dikieu mah diusap berarti namina teh mashu gitu upami dina ieu mah kedah wasaelanu nyurulukna cai kitunya sebenarnya kitu nyurulukna jadi ngalir si cai teh tina anggota anu wajib dikumbah ku goslu mah wa ayakuna sareng kasalajengna kudu bukti kudu aya naon almau caina teh mutahhiron eta anu nyucikeun margi cai teh aya anu suci tapi teu nyucikeun aya anu suci bisa nyucikeun contohna sapertoskeun mana upami di dieu di keran da ieu namina cai suci tur nyucikeun bisa dianggo ngaleungitkeun hadas alit maksudna teh nyucikeun teh tiasa dianggo ngaleungitkeun hadas alit jadi cai suci tur nyucikeun aya cai teh anu suci tapi henteu bisa nyucikeun sepertikeun mana cai kalapa suci cai kalapa ngan teu tiasa nyucikeun teu tiasa dianggo abdas kitu nya bari teu tiasa nyucikeun kitu nya tah gara di dieu bi alla yuslaba lajengna bi alla yuslaba kusar naon kusa umpamana henteu narima kacabut naon ismuhu jenenganana eta cai mukhalatotin kunu nyampuran tohirin anu suci jadi jenenganana eta cai teh henteu kacabut kunu nyampuran contoh cai kopi suci kulantaran eta cai geus katerapan ku kopi mangka disebut we cai kopi mangka teu bisa dipake wudu tidak saga abdas margi caina eta geus disebut ya kopi kitu nya cai kopi cai kalapa cai kalapa upami cai we wungkul tah kada jadi cai wungkul jadi kitu cai wungkul cai kalapa mung ari sapertoskeun cai aqua mah eta mah nami kitu nya label cai kitu nya aqua kitu nya nama merekna eta teh sawios-wiosin nya cai keneh tohirin yastagnil ma'u anhu anu ngalap sugih atanapi antun lebih gabutuh ieu cai wa allayatagoyaro sareng kasalajengna ulah barobah itu cai teh binazin ku najis walau tagoyuron yasiron sanajan barobah anu saeutik
Jadi cai anu kedah dianggo suci ngaleungitkeun hadas sinarang hadas alit hadas ageng caina ulah kakenaan ku najis anu eta caina bisa jadi barobah sok sanajan barobahna saalit wa ing kana al ma'u dunal kulataini nyaeta caina di mana-mana kurang ti dua kulah. Jadi upami cai kurang 2 kulah gitunya lajeng kakenaan ku najis sanajan yasiron saeutik maka eta cai janten najis atanapi janten mutanajis. Aya mutanajis aya mustakmal. Upami mustakmal mah cai suci karageragan tilas abdas. Upami urang abdas dina ember anu alit nawaitu rapal hadis tah nyepret kana ember sedengkeun dina ember teh bade dianggo ngawasu goslu panangan sinarang anu sanesna tah cai anu dina ember teh eta teh cai mustakmal teu kengeng dianggo abdas bari tos mustakmal tilas ngawasu rarai manawi kadah ditebihkeun upami tina cai anu salit tah urang teh wayahna ka dieu we teu kengeng ka ditu cai teh teu kengeng kana ember margi teu kengeng cai anu mustakmal diangge nyucikeun hadas. Dua cai teh aya cai mutanajis. Ari cai mutanajis mah cai anu karageragan najis kitu nya karageragan bangke beurit kitu nya eta cai mutanajis namina. Aya najis gitu nya ari najis mah jentulna najis gitu nya mana seperti ti hayam tai domba tai kuda eta mah najis sanes mutanajis dan benten najis sareng mutanajis ari najis mah jentulna najis tai kuda ari mutanajis mah barang suci kanajisan jadi mutanajis contohna sorban kapapangan ku incu tah sorban teh sanes najis tapi naon mutanajis barang suci kanajisan mutanajis tanapi sinyang kaompolan eta seuseuh sarung teh najis entong seuseuh mutanajis kitu nya bentana najis sareng mutanajis tagoyuron yasiron barobah wa ing kana al maudunal kulataini sanajan bukti caina teh 2 kulah aya tapi lamun ku barobah mah tetap bisa jadi mutanajis ngan upami cai ukuran 2 kulah nya eta jerona sekitar 60 cm rubakna kana 60 cm eta karageragan najis tapi henteu barobah eta cai teh tah henteu jadi mutanajis margi caina aya 2 kulaheunana kitu nya ngan upami barobah mah jadi mutanajis tapi upami cai anu kirang tina 2 kulah bade barobah bade henteu tetep karageragan najis mah jadi mutanajis eta cai 2 kulah teh sadaqallahul